kuari yuk wayah ngaji wayah salat boga duit bayar sedekah ke masjid ke pondok pesantren majelis saya hayu jadi engke urang teh kuari teh keur pepelakan ke lamun loba pepelakan di akhirat urang tinggal panen ad-dunya mazra'atul amal dunia tempat pepelakan amal geus saya bae urang boga duit ya 10.000 5.000 ka masjid boga duit 100.000 50.000 ka masjid kos kitu bae geus pokona mah aya orkes ulah neuleuh geus kos kitu bae eta mah aya hiburan-hiburan teu aing geus aya muludan datang katanya kita nyumbang urang nyokot berkatna bae geus kitu geus alhamdulillah geus sakitu geus alhamdulillah ayat ieu diturunkeun ka Kangjeng maksudna dek nyaritakeun nu bakal terjadi jaga di yaumal kiamah. Mantap Kangjeng Nabi mah ditinggalikeun langsung ku Gusti Allah sorga neraka timbangan mahsyarna jembatan Shiratal Mustaqim geus nyaritakeun jembatan blah kaciri nyaritakeun timbangan amal kaciri nyaritakeun sorga berikut nu asup-asupna ka sorga katingali ku Kangjeng Nabi duh si anu dan berbagai umat-umat nu arasup ka surga kitu keneh nu asup ka neraka kaciri si A si B si C terus berikut jeung gerombol-gerombol nu asup ka surga ka neraka katingali ku Kangjeng Nabi masya Allah nah iyalah dek nyaritakeun kajadian jaga di yaumal kiamah nu terjadi terhadap para kafirin khususna kufar Mekah umumna seluruh para kufar nu aya di dunia kumaha kitu kajadianana di dunia teh kafir teh luar biasa biadab terhadap mukminin biadab terhadap muslimin sehingga datang ka kuari kebiadabanana ulah boga rasa tenang-tenang urang teh keur dijajah ku Yahudi jeung ku Kristen dijajah perpolitikan dijajah perekonomian dijajah perbudayaan supaya kabeh milu ka aturan-aturan manehanana benang sebagian geus beunang nu encan teh hanya cuman boga kekuatan doang bentuk negara maja geus beunang asal geus demokrasi berarti make aturan Yahudi hitungan ku hari nu demokrasi hampir 90% demokrasi kabeh walaupun mayoritas Islam seperti Indonesia walaupun mayoritas Islam Mesir sekalipun Turki sekalipun nu mantak apapun yang terjadi Irak serang demokrasi ke walaupun kuari encan terjadi demokrasi nu seutuhna geus mulai tetapi bangsa Irak mah kos kitu tetap baik tidak bisa bunuh ganyang kuari pemerintahan bayangan sieun di Irak baheula di urang teh ieu teh endek dijadikeun negara Islam di Indonesia lantaran nu memperjuangkeunana teh ieu 90% Islam ustad kiai santri nu terbunuh teh para kiai para suhada di samping para militer tetapi nu jadi huluna luar biasa di kampung teh kiai begitu tetap musyawarah tekanan tetap berbagai pertimbangan jadilah negara demokrasi tuh masalah asal bisa baik ngalempangkeunana kuari ngembut lantaran teu jelas ya demokrasi mulai ngembut kumaha apa cara ricing bae tekan berbagai tekanan saeutik Islam keutuhanana dieuweuhkeun di zaman Soeharto datang ka kuari geus sabaraha persen kuari digrogoti Islam teh untung masih keneh aya jelema nu ikhlas anu lillahi ta'ala li'ilai kalimatillah tanpa aya embel-embel bentukna pondok pesantren salah
selain eta mah aya kepentingan lamun berjuang geus aya kepentingan moal murni dirikeun pondok pesantren modern tujuanana di samping agama aya oge formalna hayang meuli mobil ketika mobil didatangkeun ka dinya geus ulah ngomong agama nyana daekeun sebab aya maksud beli mobil aya maksud meuli motor asal kunyana disogok bae ge atung geus bae ancul-anculan boro-boro modern berbagai yayasan dan lembaga cacak-cacak pondok pesantren salak bae nu teu murni tujuanana ka Allah boga maksud hayang boga sekupi hayang boga meong hayang boga macem-macem didatangkeun eta geus teu galak deui nyaritakeun hukum teh malah nyana anu nempasan lah sama kiai sok nu kos kitu mah segala diharamkeun kredit segala naon deuleu kemajuan geus berangkat kemajuan asal boga mobil bae Quran tinggalin ketika jana berangkat berjuang moal daekeun ti hari tetep di tukang bae nu kos kadar itu sia bae lana ayo bae kan bye eta kos kadar itu geus kira kuari urang hese neangan umur di mantak dek berjuang beneran sahabaturna gitulah kolot baheula nyari nah ieu kuari geus sempit jasa kuari ya Allah ya Karim geus sagala rupa geus teu make aturan Al-Qur'anul Karim sapopoe dibaca sapopoe ku urang dibongkar tafsirna dibejakeun lain bae di pondok pesantren salaf di pondok pesantren modern bahkan di sarua di Al-Azhar sarua wae tapi mana berjuang perjuanganana ieu eueuh ieu geus sabaraha persen terus makin ka dieu terus nu jadi lurah camat bupatina nu geus teu berbau agama geus diantepkeun sabodo teuing agama mah nu penting urang mah kabeuli tanah deui kuari kakarek teh boga teh 10 hektar sugan bae ke geus jadi bupati mah bisa 100 hektar sugan bae geus jadi lurah mangke nambahan deui kakarek teh boga teh 5 hektar sugan bisa 15 hektar eta keur carita tanah eta keur carita lan lain-lain sebagainya mana pemikiran agamana per desa sabaraha ribu mungkin 15 mungkin 18.000 nu memikirkan kemajuan agama sabaraha grintir per kecamatan sabaraha ribu nu memikirkan kemajuan agama jeung kerusakan agama sabaraha grintir per kabupaten sabaraha ribu manusia puluh mungkin sabaraha urang nu mikiran agama mun urang kadinya inggis kaharepna mun lain aya rahmat Allah ma wallahu a'lam untung bae urang masih ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa wae ka Gusti mudah-mudahan pamerintahanna ditangtayungan ku Gusti Allah. Masyarakatna ditangtayungan ku Gusti Allah. Dengan ditangtayungan ku Gusti Allah boga nurani nu bener-bener ngalempangkeun roda politikna sesuai jeung aturanana. Amin ya robbal. Nah, kieu Kangjeng Nabi teh terus berjuang sakumaha kamari ditentang we ku musyrikin ku kafirin tah anu paling nentang geus eueuh de tanding Abu Jahal eueuh de tanding Abu Lahab tambah deui Abu Thalib ongkohnya nu ngurusan tapi iman maka Kangjeng Nabi henteu bahkan ngalarang cak Abu Thalib awas ya Muhammad alo aing lamun kusia diharu biru diroga hala mun kusia dinyeri aing lu jadi kalang dada tapi iman sia ulah ka Muhammad coba eta nu kumaha eta kos kitu ieu bangsa kelas abu-abu teh kos kitu teh abu-abu teh tah ya Allah geus mu Abu Jahal geus ma Abu Lahab geus ma Abu Thalib geus ma Abu Sufyan jeung abu-abu nu lain deui termasuk Abu Bakar Abu ya kos gitulah masyaallah kari Kangjeng Nabi terus we dakwah tetep bae teu eureun tugas Kangjeng Nabi tablighur risalah
nyampaikan risalah, nyampaikan Allah ta'ala khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur, nyampaikan eta bae terus, nyampaikan bahwa diri kaula teh diangkat sebagai rasul Allah. Daren iraha bae kesempatan Kangjeng Nabi terus bae nyampaikan risalah tanpa pantang mundur, disebut amr ma'ruf nahi munkar. Gitulah motif Kangjeng Nabi terus bae amr ma'ruf nahi munkar. Kula ingat amr ma'ruf nahi munkar teh ingat di zaman Gus Dur. Di zaman Gus Dur teh musyawarah para penggede, para pemimpin, para tokoh partai. Saurang-saurang pidato aya nu salah saurang tokoh partai pidato. Partai saya ini adalah betul-betul agamais. Walaupun karakternya, walaupun kelihatannya nasionalis, tetapi tetap di dalamnya ini adalah memperjuangkan agama sesuai dengan anjuran Kangjeng Nabi dan mengikuti aturan Kangjeng Nabi. Di dalamnya ialah tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi, ialah amr ma'ruf nahi munkar. Kabeh kaget. Lain sekali nya teh. Begitulah motifnya. Jadi kita harus amr ma'ruf nahi munkar. Lantaran geus aya 3 kalina Noel ka Gus Dur. Gus, ini bagaimana? Apakah kita harus colek, harus diturunin atau bagaimana? Enggak usah, cek Gus Dur. Ini kan salah. Ya enggak apa-apa. Gus Dur kan babari bae. Nah terus ini tadi nanti mencuat, enggak apa-apa, cek Gus Dur mencuat juga, dia ini bukan kita. Iya, tapi ini bagaimana nanti ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kan karena dia salah pasti partainya enggak menang atau negara bangkrut. Gitu aja, nggak usah susah-susah. Je, tuh tenang baik Gus Dur mah, negara bangkrut. Ya tuh tenang aja nggak apa-apa. Dari sononya begitu. Tak nggak ada kayak gitu. Amar ma'ruf nahi munkar. Lantarannya nanti pernah ngaji merenah teh kadangnya nabi. Kunya nanti tatu nanti ngaji mah kebaik kaskarar itu iya. Itu bahasa Arab teh ya. Hese boro-boro anu jarang, anu sering bege bangsa camat, bangsa polisi, bangsa abri mun aya muludan teh salam bege teu bisaeun. Balelol jasa kadengena ku urang, garetek ceuli ngadengena. Ngadenge khutbahna ge garetek jasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Deres mah bahasana da bagus. Ngan eta mah nya mah geus teu puguh sholawat, teu puguh syahadat. Geus kos kitu bae eta mah. Aya nu kasalahan harita abri muludan. Moal dibejakeun ku kula di mana-mana mah abri bae mah. Begitu naik at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Masyarakat seserian kabehan. Atuh ieu tereh geus sajaknya da ieu mah. Haju abrina pede jasa deui. Hatina pede teh seuri teh pajar bagus kunyana. Atuh terus bae nya. Ingat-ingat datang ke asyhadu alla. Oh iya salah saya. Lu baru dicaritakeun turun deui ya. Atuh ceuk lah maningan daripada turun mah maningan dipreknya nah. Terus ngacungin kikituan. Macam-macam di Indonesia mah kos gitulah. Jadi Islam teh hanya kuantitas unggul, hanya hitungan unggul sekian, tapi kualitasna boro-boro anu terdidik, nu terdidik ge kos kitu. Urang mun ngadenge khutbah mun lain santri nu pernah masantren camplang bae. Macakeun Quran mun lain santri camplang bae. Wajen teh nya ader-aderan mah santren, kumaha asal teu pernah dikiroat bae. Wah teu camplang bae, tapi urang Banten mah tukang becana bae, paha. Ji, urang dikira urang Banten mah tukang becana bae nya nama. Luar biasa kiroatna, bagus salah mah tuh salah bae tetep. Tapi udah kayawan. Kula ke Bandung, di Bandung maca Quran. Ku guru kanyawan oh kiroat Banten ieu mah. Beda bae, teleb bae teleb, nyebut po na teh po, so bom, atau teleb bae, beda bae. Pernah deui kula di hiji pasantren kakarakeun meunang 5 poe malam Jumat aya marhabaan. Kagiliran di wetan teh sok
berjanji nanti digeser nanti ditalar di urang mapan ditalar saware dengan lolos digilir ya kulak kebenaran maca wa ba'du faqulu begitu dibaca cak kiai teh beda ini ke ini qiraat Banten jadi beda bae teh Banten mah boga teleb dah boga teleb beda aya bae tah urang Banten teh ya haju maca ka ditu oh ini mah bukan orang Banten lantaran teu bagus qiraatna enggak saya orang Banten bukan bukan ini mah Brebes nih mah jadi kajawan baik Masya Allah nah Muhammad cek Gusti Allah anjeun tenang bejakeun ka para kapirin bakal kejadian engke di akhirat sidang saurang-saurang kemudian tokoh-tokoh kafir di sidang digiring para kafirin ka hareup tah engke teh bakal disanghareukeun ka neraka tah tempat sia ngagebrahna geus teu kacaritakeun lantaran seuneu neraka kuari geus kagebrah bae lamun hayang nyaho kapanasanana kembangna doang nu dibawa ka dunia kos kieu ieu kembangna ieu seuneu nu aya di dunia teh meunang nyokot ti neraka nyokot kembangna doang panasna kos kieu geus teu bisa dibayangkeun aslina seuneu neraka nu bakal dibeuleuh mah potongan kos gadar ieu potonganna lain nu ieu anu di ditu ya di dieu mah ya sakedeung lah anu ngridit doang lah ayeuna neraka teh lawan nah disanghareukeun ke kapirin tah ketika manehanana dideleukeun ka neraka anjeun Muhammad bakal ningali kejadianana nu pohara luar biasa dahsyat ucapan-ucapan manehanana teh maneh bakal ngadenge ketika disanghareukeun nya ka neraka bakal neuleuh anjeun Muhammad perkara nu buasa pohara luar biasa moal tanding bedakeun walau tara yuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wallahu alam bimuradih walau tara lamun anjeun Muhammad ya Muhammadu yuqifu waktuna ditanghareukeun para kafirin uridu tegesa ditembongkeun ala nari kana neraka belakang ieu neraka jang beuleum sia nu baheula nyaci maki ka anjeun Muhammad kedeuleuh ku anjeun kafirin nu baheula ngamusuhan ka anjeun hiduhan kedeuleuh Muhammad di akhirat nu baheula ngusir anjeun deuleuh ke di akhirat ketika nyana disanghareukeun ka neraka anu baheula dek kebunuh anjeun Muhammad deuleuh engke kafir teh ketika dideuleukeun ka neraka tempatna waktu peperangan jeung anjeun mun bisa nya teh hayang ngabunuh anjeun deuleuh engke di akhirat kumaha idz wuqifu 'alan nar waktu nyana ditangtungkeun disanghareukeun ditembongkeun dideuleukeun neraka teh kumaha ngomongna faqalu cek kufar ya laitana aduh kami boga harapan hayang teuing kami kabehan nuradu dibalikeun deui ka dunia Gusti abdi balikeun deui ka dunia wala nukadziba bi ayati rabbina kami mun dibalikeun ka dunia moal ngabohongkeun saeutik-eutik acan ka pangeran ka ayat pangeran wa nakuna minal mu'minin jeung kami bakal jadi jelema nu arariman Gusti balikeun deui kami ka dunia Gusti harapan kos kitu teh eueuh nanaonan tah mah eueuh nanaonan tah ketika kafir ngomong kos kitu engke di hareupeun Allah di hareupeun malaikat di hareupeun anjeun Muhammad anjeun bakal ndeuleuh ucapan seperti eta ku embung-embungna ka neraka sehingga nyana boga harapan hayang dibalikeun deui ka dunya jeung nyana ngomong moal ngabohongkeun deuk iman eta teh kejadian anu pohara dahsyat naku embung-embungna jeung sieun-sieunna ka neraka kuari nyana ngahina kuari nyana mencaci maki
kuarinya mendiskreditkan orang memojokkan kemah tah didelekeun ka neraka ngomongna kana itu. Masyaallah karim. Macana lamun cek tukang alpiah mah bisa diropakeun duanana dibaca wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Atuh ngaranna jadi istinab. Istinab teh aya dua ya, istinab nahwi aya istinab bayani. Panjang nyaritakeun istinab bagian mantap ke mararondok atuh sararia. Teu mondok mamuanya ho istinab acan. Mantap kabayang maca kitab teh ieu istinab teh istinab bayani apa istinabna istinab nahwi. Atuh kanyahoan ke lain deui aturanna istinab bayani jeung istinab nahwi mah. Kemudian atuh ayeuna mah bisa dinasabkeun macana wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Eta mah jadi jawab tamani. Bisa oge nu hiji diropakeun nu hiji dinasabkeun dibaca wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Lah heraban ieu geus sabodo sararia bae. Macana. Ieu mah urang mah dibejaan. Tah jawab laona mana? Jawab launa la ra'aita amrun azima. Nanaon. Kaduh ditungtung deweh nanaonan kabeh ge kos urang baheula masantren lalawara jasa. Ngaji carang keur di pondokna teh berjamaah carang barang deuk bae ka imah urang dikawinkeun hajudu dijadikeun kokolot. Kudu dijadikeun imam sok kaundang titah marhaba titah mingpin tahlil haju kadang-kadang aya anu nanyakeun masalah nyana di kamar kaduhung hayang amat balik deui ka pondok nek bebeneran aing ngaji kos kieu mah ieu hanjakal tuh kos kitu teh hanjakal baheula dikawin teh dipasirikeun ku kolotna tah sia kawin teh jeung si itu bae tu lantaran nya nama pendidikan agamana bagus kadangnya nanya nama santren dianu geus sia moal hese engke teh ngabimbing pamajikan sia salat mah geus moal kudu dititah deui urusan head mandina jeung sajabana sia geus teu kudu ngadidik deui itu kasih itu bae lantaran manehanana geus kadong bobogohan jeung si Eni. Padahal si Eni mangan sakadar kaluaran cinglu. Pernah masantren ngatungan kulantaran manehanana geus kaasupan panah asmara. Atuh geus teu bisa diganggu gugat deui bah, atuh panu bakal rumah tangga teh lain abah kula. Geus kula teh geus boga janji pasini jeung si Eni sehidup semati kacai jadi saleuwi ka darat, jadi buaya darat. Kula nek jeung Eni bae baja kula tuh nu kawina eta mah besi jeung itu mah tuh atuh abah bae kawin deui sial. Geus kula mah kaya ini bae ya jadilah kawin jeung pilihanana lantaran nu dideuleuh teh bibirna doang irungna doang molehna doang cantikna doang. Akhirna terjadilah rumah tangga nyana meunang sataun teh ngahulang wae budak aduh majikan hese jasa kabeukinan ngan dihareupeun TV doang. Kadanan tahajud jeung salat duha mah salat nu 5 waktu ge asal dititah bae ku urang atuh kakak bae sih engke babagi di akhirat teh kakak ka surga kula ka neraka wah saya amat sih pan senep eta ganaga jantung kata senep eta ji pamajikan ai ditinggalkeun pan geus boga anak aduh candung bae kitu mending mun boga duit kudu pas-pasan pandai. Iya kan serba salah takwas gitu dinasehatan ku orang teh mal bisa dinasehatan ku salaki mah dibawa ku orang ngaji atuh merod bae lain ngaji meulian BH bae arese ieu pamajikan kuari geus 2 tahun reuneuh deui kadua kuari ngahuleng bae terus ngobrol jeung abah kumaha rumah tangga sia bah naon sia lulah pancen rumah tangga siapa anu ndek ngalakonan rasakeun ku sia lagi itu bah lagi itu pan geureus sia teu bisa nasehatan ku abah mana aya kolot nganasehatan teu bener kolot teh geus nyaho rarasanana rumah tangga teh sia lamun jeung si anu mah bah kumaha kula mun kawin tangkorak sia aing ge encan nya sia deui
ngahuleng waduh kaduhung amat hayang balik deui ka baheula can nikah teh lah mun kitu maing dek nuturkeun nurut kanu jadi kolot bae hanjakal na ieu kaduhung ngaranna ieu kaduhung takos kieu kaduhung di air manta Kangjeng Nabi ngabejaan ka urang sing hade ulah kaduhung jaga di akhirat kuari ieu kaula teh utusan Allah nyampaikeun ka anjeun aya sorga aya neraka jalan ka sorga ieu jalan ka neraka ieu tah ai kula geus maot diteruskeun ku khulafaur rasyidin geus teu aya diteruskeun ku para wali-wali Allah teu aya kuari teruskeun ku para alim ulama ku kiai-kiai nu bener ngiaina tuturkeun eta bakalna maneh nyaho ieu jalan ka sorga ieu jalan ka neraka tah ulah datang ka di akhirat engke kaduhung masyaallah eta mah aya keur nyaritakeun lae ta aki-aki ku anu umurna geus 70 tahun teh nya di hareupeun imah ngalamun bae budak kuari mah bawa we teh ku garelis teh nele orang Lampung Pararuti jasa aing maneur urang Bandung Pararuti nele urang Bogor Cianjur kitu sekaligus lalemesna jasa ai berbes onam aduh budak kanjaka lain geus kolot mun ngora lah aing mah kaduhung aing hirup kuari artina kolot kuari mun aing kuari ngora keneh babari milih keur ieu mah hese jasa awe hiji ge dianjanganna aduh ku 50-ha hese jasa aing hayang ngora deui cak nyana tatal laita sababa ya'udu yauman fa atazawaja hayang teuing cak aki-aki kaula ngora deui deuk naon hayang kawin jeung nu ngora deui lain geura mikiran akhirat hayang kawin blon ka aki-aki bos eta keur carita ieu ge laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ngarumas jasanya na sieun jasanya na dahsyat jasanya na neuleuh neraka anu bakal dieusikeun dirina ka neraka ngomong nyana kasaksian ku jelema triliunan di hareupeun Gusti ya laitana aduh Gusti abdi boga harepan hayang ting nurodu dibalikeun deui ila dunya ka dunya engke abdi moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti tur abdi bade ngimankeun kana naon nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh kos karari itu kaduhung memuati heula kaduhung maka bagi padeui mantak ieu geus kajen aing geus nu kolot baju aing teu bisa maca Quran kaduhung baheula kuari lalauna kuari hayuh aya keneh waktu belajar Al-Qur'an bisa-bisa maca nu tegep ngeunaheun garage bisa maca Quran ngeunaheun kobong geus kolot ulah diganggu nya maca Quran ya ka pamajikan sanu ngaganggu tiba lagi teu ngaganggu bisa besok nerembel gitu siapa itu jadi tiba lagi teu ngaganggu ja kaji masuk ngaganggu kulama sia masuk macem-macem bae duh ingat baca Quran ya udah baca kadinya tamatkeun habek pamajikan teh pohara jasa siapa ngomongna ka aing nyentuh ci teh eta teh aja ngomongna segala ulah diganggu emang naon emang sok mukaan kutang saha cicing sia sok macem-macem tungtung nama gara-gara aya pamajikan sadaqallah sadge encan aja kurang ke sadaqallah aduh mesti Allah lagu ngailah harapannya nanti hayang dibalikeun deui masya Allah karim urang mumpung ora kuari yuh wayah ngaji wayah salat boga duit wayah sedekah ka masjid ka pondok pesantren maju saya hayu jadi engke urang teh kuari teh keur pepelakan ke lamun loba pepelakan di akhirat urang tinggal panen ad-dunya mazra'atul amal dunia tempat pepelakan amal
geus saya bae urang boga duit ya 10.000 5.000 ka masjid boga duit 100.000 50.000 ka masjid kos kitu bae geus pokona mah aya orkes ulah neuleuh geus kos kitu bae eta mah aya hiburan-hiburan teu aing geus aya muludan datang kalinya kita nyumbang urang nyokot berkatna bae geus kitu geus alhamdulillah geus sakitu geus alhamdulillah bal badalahum bal naid rob wabal kalakin ba'da mausubaiha panjang mun didongengkeun mata mabal mah na iyalah balik cek Gusti Allah badalahum ma kanu yukhfuna min qabl lahir ka para kafirin ebreh ka para kafirin bocet trak ka para kafirin teh jelas ka para kafirin teh eces jadi lagi eces jelas ka para kafirin maka yukhuna min qabl naon nukunyana disembunyikan meme kiamat keur di dunia kumanehana disembunyikan di akhirat jangan nyarita padahal keur di dunia nyara teu percaya ka Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kuari lain di zaman Kangjeng Rasul teu percayaeun ka para kiai-kiai nu bener nyana teh nang tangan jeung nyaci maki ka kiai ngamusuhan ka kiai asa aing bae hirup teh ajeun kiai mah sakadar nuduhkeun doang ulah judi ulah mabok ulah zina ai sia deuk nang tangan ka kiai lebok ku sia urusan jeung aing mah sia deuk geridit teh teruskeun ku sia jak kege kapanggih tungtungna gerem modar sia sambarangan gitu naon untungna sia-sia aing mangan sakadar nuduhkeun doang cak kiai nu bener teh kos kitu teh lah cuk kiai teh geus ulah omong ngredit mah ngredit bae ieu terus anu bahaji ge coba teh pangmayarankeun 2 bulan pugun teu deui persekongkolan lahir ka para kafirin tingkahnya na keyakinannya na tekadnya na nu baheula disembunyi-sembunyikan nu baheula kunyana disumput-sumput teu percaya ke Allah sebagai Khalik teu percaya ke Kangjeng Nabi sebagai Rasul engke bakal tembong bakal jelas kunaon ku ucapannya na nyana ngomong di hadapan Allah sacablakna sungut caknya na wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi percaya ka Gusti percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Gusti ma kunna musyrikin abdi sadaya henteu musyrik ya kami ge iman nu kafir teh ngomong kararitung ke di hadapan Allah saksian ke kurang ge bakal ngaromong gitu pasti boro-boro Allah jeung malaikat urang ge urang ge bakal ngomong geus kitu henteu urang bakal ngomong geus kitu teh kae aya lurah muncul lantaran endek nyieun gereja lurahna geus disogok make Innova bakal ditambah deui berbagai puluhan juta akhirna lurah tanda tangan begitu kene camat jeung muina engke mah di hareupeun Allah ketika di sidang ieu nyana teh tah nagara agama kafir ku sia teh didukung harita kabanyeun gereja ngomong lurah camat mui bupati Gusti paralun pan abdi geus ka Mekah pan abdi ge sok ngadengekeun ngaji mbak nya Gusti abdi aya kudu ngadukung jijeunan kana gereja mah henteu boro-boro Allah jeung malaikat cacakan urang ge sebagai rakyat nggih bohong urang keneh enggak bohongkeun ganyang tah mah lurah goblok camat bloon tah mah bupati buang walarah tah mah urang usul ka ditu ulah nyieun gereja nyana nu tanda tangan urang engke berontak di hareupeun Allah
lain kuari emang engke nyaritakeun engke ulah marah ulah lain nyaritakeun kuari mah sabodo tanda tangan los ku sia bila perlu nu bodaya tanda tanganna los aing mangan sakedar nuduhkeun doang jeung nyaritakeun Al-Qur'an engke mah tah bakal disidang urang kabehan nyaksian kalau persidangan eta ketika MUI nu tanda tangan, camat nu tanda tangan, lurah tanda tangan, RT tanda tangan, berikut bupati jeung gubernur nyana di hareupeun Allah monya Gusti panabi ge iman ka Gusti monya kudu ngahayukeun gereja mah urang kabehan ngomong jeje Masya Allah tahir lamun geus dikitu-kitu coba lurah minta tulung ka saha ceknya nanti sia ka aing atuh ngadukung aing atuh pan aing tetangga sia nyenye bisa ojah geus teu bisa ojah geus teu bisa malaikat geus kieu bae je pan masyarakat jatuh pro eta mah bersih sia tanda tangannya ih cok kieu namanya pan kula ge Islam iman manya kudu tanda tangan gereja masyarakat gabe Ya Karim nayalah musikin yang kapirin ngomong di hadapan Gusti wallahi demi Allah abdi sumpah Rabbina Allah teh nu pangeran jadi pangeran abdi sadaya abdi iman ka Gusti makunna musyrikin abdi sadaya teu musyrik Gusti ieu teh bisa dati jawarihim disaksian ku awakna lantaran omong padu omong moal anggeus ku Gusti Allah di sidang teguan dek geus mah Abu Jahal geus mah Abu Thalib geus mah Abu Lahab tokoh-tokoh Mekah nu harita ditambah deui ku tokoh-tokoh ti Amerika ditambah deui ku ti Prancis ti Inggris di tokoh Yahudi tambah deui ku bangsa Paulus kardinal dan lain sebagainya diurang ge ditambah deui ku tokoh-tokoh urang anu ngadukung kana perjuangan pemerintahan Yahudi wah rame kata rame atuh urang teh heuh yeuh rame amat persidangan teh moal anggeus cek Gusti Allah ieu sidang lamun ieu sungut diantepkeun Gas, kuari mah moal aya bisa ngomong. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma dina poe ieu nakhtimu kaula ngonci kana sungut anjeun. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim sungutna dikunci ku Gusti Allah dibere bisa ngomong kuari leungeun dibere bisa ngomong mata dibere bisa ngomong ceuli dibere bisa ngomong irung dibere bisa ngomong beteung dibere bisa ngomong dubur kubul jeung seluruhna berikut suku nu mantak ieu ge cak di dieu bisyahadati jawarihim disaksian ku anggahotana engke mah sungutnyana lamun teu dikunci ku Gusti Allah moal aya anggeusna kunci leungeun lah nu ngomong kunci ceuli lah nu ngomong kunci ku Gusti Allah sungut suku lah nu ngomong di kabeh ngararomong golbu ngomong kadenge ku kabehan begitu di sidang sumut dia si kunci lurah suku na ngomong cek suku kan dulu saya yang jalan ke Tangerang kota dilobikan di sono dengan tokoh-tokoh Kristen berikut dengan tokoh-tokoh yang punya pabrik yang mendanai gereja tersebut di antaranya Gajah Tunggal di antaranya lagi tanu didayat non karena NASA di antaranya lagi ya dan lain-lain sebagainya itulah pan kamu jalan melalui saya kemudian cak leungeun pan sia nu narima duit nage aing tanu ngarasakeun duitna tinggal masyarakat tuh ha suku teh sia atuh geus ditunjuk rame-rame heuy sekali jadi aduh lurah karunya jasa jeung camat
jeung mui Gusti Allah jeung Bupati disa kompet daunkeun sadaun kompetkeun dihijikeun ka ditu lantaran nyana milu tanda tangan batil. Ulah marah ieu mah engke. Dongeng engke ieu mah. Aing mah lain nyaritakeun ku ari engke. Saria dibere hidayah salamet teu dibere hidayah teruskeun tambahan deui bila perlu ulah Innova. Bila perlu Fortuner, bila perlu 2 Fortuner na Alphard, bila perlu bangun ta imah ta menang dana tipatikan ti ditu los. Oh masalah ulah marah ka kiai imah engke, imah dongeng engke, rarasa ku sia rarasa. Ieu Quran ieu dongeng engke ieu mah. Gusti Allah atuh rasakeun ku sia ku ari. Poya-poya sia make duit ti Roma tipatikan los. Emang kuari teh didanaan gitu didanaan aing mangan sakadar ngadongengkeun antara Roma, Vatikan, Yahudi nu datang ke Indonesia jeung carita engke dihareupeun Allah. Kos itu tah tinggal rasa bae. Bacana cia mah kieu cuma bohong atuh elos kumaha sia bae. Tah mah kumaha sia bae ngabohongkeun ka aing atuh elos aing mah dibere duit ti lo ku sia. Iya atuh elos sia aing atuh kumaha kakak bae tah mah. Alhamdulillahirabbil urang dibere wawasan dimensi kaharep jaga saenggeus maot. Kanjeng Nabi ngadongengkeun kejadian-kejadian nu bakal terjadi nu yakin urang percaya ka omongan Kangjeng. Ieu mah omongan Allah langsung anu ditarjamakeun ku Kangjeng nu titah nyampaikeun Kangjeng. Alhamdulillah urang per detik ieu per menit ieu nyaho lalakon nu bakal engke. Masya Allah urang mah tenang bae, urang mah kalem bae. Begitu di tokohna gitu maju. Haji Arif maju. Kamu ini termasuk RT ya? Betul Pak. Mendukung enggak? Lalakon lurah. Apa itu lalakon? Lurah kan mendukung. Karena disuruh oleh Bapak Bupati dan Bapak Camat. Kamu mendukung enggak? Enggak Pak saya mah. Barangkali kada kebagian. Kagak. Rokoknya? Enggak saya buang Pak rokoknya. Emang kenapa dibuang? Saya doyannya Samsu dikasih aja gudang garam. Enggak doyan. Beres. Haji Arif bego. Aduh. Yang jelas kagak Pak saya mah kagak. Kenapa kamu tidak mendukung? Saya ini kan Islam Pak namanya saja Haji Arif. Kalau di Pandeglang Haji Arif itu tukang duren. Terkenal kemana-mana saya mah enggak Pak. Tokoh masyarakat karena saya jadi lurah tidak ada yang berani nurunin saya karena saya ditokohkan. Saya barangkali hebat dulu. Siap ngomong hebat di dia. Nu jelas saya abdi mah henteu Pak, abdi mah Gusti henteu ngadukung. Bener? Henteu, bener maneh mah henteu. Masyarakat ditanya kabeh, "Iya Haji Arif tanda tangan henteu tentang gereja?" Henteu. Ini nama henteu. Justru ku kami nu pake aandelan nyana. Wow, Haji Arif. Aduh hebat jasa teh Haji Arif. Oh, udah mantap, guys. Atau gitu persidangan mana kumaha teu kitu udah bakal gitu hiji-hiji. Masya Allah disidangin mantak angel ge. Disidang teh tah seperti eta lah. Alhamdulillah. Coba yang tidak mendukung dengan kelangsungan gereja mana? Ih, kabeh ka dieu. Ada kabeh. Pan sia mah jawara. Aing mah jawara ge henteu ngadukung baheula. Malah ngamusuhan. Ah bohong sia. Kayak besinan sia ka ditu ngadukung ka dieu ngadukung. Deuleu di buku aing. Coba ge. Pan sia mah anak buah itu, ada buah mah anak buah bae. Aing mah mun apek ka ditu mah, ka dieu bener. Sia mah hebat atuh aing teh. Masya Allah persidangan anu luar biasa berawal tina persidangan musyrikin jeung kafirin anu guandeng luar biasa tutup sungutna kuari bisyahadati jawarihim dengan kesaksian organisasi non organ tubuhna kabeh ngomong tidinya lafataman nauzaliknya geus teu bisa ojah
dia itu lantaran nu ngomong naragana sorangan geus cenah boga harapan cek harapan geus udaya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Gusti harapan abdi mah coba balikeun deui bae ka dunya. Lamun abdi dibalikeun deui ka dunya niscaya abdi bakal iman ka Kangjeng Nabi ka Muhammad jeung deui kami kabehan teh moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti. Bohong teh kitu teh eta mah lantaran nyana neuleuh siksa nu pohara luar biasa. Muhammad walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Muhammad andai kata dikira-kirakeun dibalikeun deui para kafirin ka dunya fardot. Ieu dikira-kirakeun andai eta para kafirin musyrikin dibalikeun deui ka dunya niscaya la'adu nyana bakal balik deui kana naon nu dilarang. Baheula nyana kitu nyana sumpah dek iman pasti nyana moal iman. Baheula nyana teh moal mabok pasti mabok deui. Baheula moal ngamusuhan ka Rasul jeung ka kiai engke mah ngamusuhan deui. Eta mah andai kata ku dahsyat-dahsyatna, ku dahsyat-dahsyatna. Nah iyalah nyana boga harapan yang dibalikeun deui. Padahal andai kata dibalikeun deui moal lantaran emang nyana mah geus teu percaya. Wa innahum lakadzibun nyana teh yakin anu ngabohongkeun kana perjanjianna bakal iman. Nyana janji bakal iman tapi andai kata jamual ieu mah andai kata dibalikeun ka dunia tetep bakal ngamusuhan bae. Sebabnya nama emang diciptakeun nangis berkarakter seperti eta. Nauzubillah min zalik cakang yang Nabi dulur sadaya wahai para tokoh Mekah tokoh Quraisy urang teh moal lila hirup di alam dunia teh bakal paeh. Contona dulur urang kabehan karabat urang tetangga urang geus paraeh engke ge bakal dihudangkeun deui ti kubur yaumal basi ngaranna bakal digiring ka mahsyar dihisab. Kumaha ngomongna muaknya geus paeh dihudangkeun deui bohong. Teu percaya ieu Muhammad banyak. Ternyata geus sarua bae ngomong ka warga-wargana wa qalu nu inkar kana baas teh nu teu percaya bakal dihudangkeun deui kumaha ngomongna ye in hiya illa hayatuna dunya teu aya kahirupan mah kecuali kuari di dunia nu mantak urang poya-poya bae di dunia kumaha urang bae geus teangan dunia saloba-lobana teangan kesenangan bila perlu mabok judi bila perlu awewe ge belian ku urang lantaran geus bae mah geus bae. Wa ma nahnu bibabausin moal dihudangkeun deui dongeng namanya geus bae dihudangkeun deui heueuh bohong hese teh hayang iman kana masalah gaib gitu. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin percaya kana maut percaya kana siksa kubur percaya pertanyaan kubur percaya naimul kubri percaya jaga bakal dihudangkeun deui dibaas engke bakal digiring ka mahsyar percaya bakal aya timbangan mizan ngaranna percaya bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim percaya bakal aya surga percaya bakal aya neraka mahal tatah yang percaya kadinya teh urang mah alhamdulillahirabbil catat di jero hate tanamkeun di jero hate ulah datang ka pudar deui bejakeun ka anak urang bejakeun ka incu urang bejakeun ka turunan urang kade jeung teuing gereja sing jelegir ge andai kata memang kudu kitu lantaran di urang mah geus bakal kos kitu sebab pemerintahanna sangat rapuh sama sekali. Kuari geus mulai deui ucapan-ucapan teu meunang make bahasa Al-Qur'an azan teu meunang didengungkeun ke mah bakal reaksi anu luar biasa. Geus dirobah kuari birokrasina ditumpangan ku Yahudi dibuat teu berdaya lantaran di luhurna geus eueuh anu berharisma tentang agama. Geus tinggal kos kieu bae ka dituna makin rapuh sesuai jeung ucapan Kangjeng ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Mantak masikan yang untung aya keneh anu nanyakeun ka kiai tentang perkawinan tentang syarat perkawinan
walaupun tolak nama geus dirobah ku pemerintah teh make aturan-aturan batur tolak tilu jadi hiji anak angkat bisa benang waris kajen teuing ngelanan nyana nu tanggung jawab di akhirat salila urang hirup bahayu bae nyaritakeun nu bener dek dipake dek henteu sabodo teuing asal urang salamet jaga ketika di sidang di hareupeun Allah lantaran maneh dititipan ilmu pernah disampaikan pernah make aturan make aturan Gusti Al-Qur'an jeung hadis make aturan Quran hadis menang terjemahan saya Imam Syafi'i orang mananya ulah sieun aya kitabna aya nu tanggung jawab lain sakadar sakitu menang istimbat teh nyokot dalil ieu Al-Qur'an ieu hadis da ditarjih deui ku Imam Ibnu Hajar ieu dalil mana nu kuat dalilna dicokot fatwakeun ku Imam Nawawi tah kitu urang mah hasilna teh kos kitu satungtung akur jeung eta tuturkeun teu akur ulah sakitu bae acenah geus aya cenah hukum buatan anyar leg-leg ku sia pake ku sia aing teu ilu campur teu kaciwit ka bawa daging ke di akhirat aing ngabejakeun siapan ku aing bisi bejaan aing ngocoprak bae pan ngomong banyak saya mah ngocopraknya dibayar ya aku Golkar lah dibayar setik lah wal beres asal geus kiai bayaran bae geus moal beres ulah make kiai bayaran ulah make kiai partai sebab boga kepentingan di jerona satungtung boga kepentingan moal murni nyaritakeun agama moal beres kajen kumaha ge dikemas dan dikemas akhirna halal jadi haram haram jadi halal naudzubillah min zalik ieu mah deuk dipake deuk dicaritakeun wae jeung moal kebal ieu hirup teh 10 20 urang 60 70 tah kauntunganana cenah sia nyaritakeun bae pan ku masyarakat henteu dianteur teu dinaon kitu karena teu dipake ji lain yang dipake ku masyarakat abdi mah yang dipake ku Gusti cak Gusti haram pan abdi geus tuturkeun haram masyarakat teh nuturkeun urusan Gusti tah mah bohongan ku Gusti teh dituturkeun ji atuh abdi mah cak Gusti halal cak Gusti haram berdasarkeun lawan Quran menang cisa Kangjeng Nabi sia nyaho ka ucapan Kangjeng Nabi memang sajaman ento abdi mah sajaman jeung guru abdi guru siapa nih bisa kitu pan aya kitabna iya tuh hese waduh guys ya selamat ayo coba kangen murid sia nu mana nu nuturkeun sia aya Haji Arif ya kitulah jelema kafir jeung musyrikin teu percaya hirup deui sabada maot cak cenah mah hirup teh hanya ku ari doang bahasana dina Al-Qur'an geus dijelaskeun in hiya illa hayatuna dunya ngobrol coba orang jeung budak hidup cuma sekarang aja ngobrol coba orang jeung Hindu hidup cuma sekarang ngobrol coba orang jeung Kristen sarua eta mah hanya ngobrol teh nuturkeun urang bae cek Yahudi cek budak nanti kan kita dibangunkan lagi ceknya itu makanya dibakar juga takut ke neraka jadi nanti ketika dibangunin udah habis udah dibakar ya udah kagak ada udah hancur udah susahin katanya Allah juga nyariin kemana ya udah hancur jadi debu jadi ceknya nama pangeran James Bond meren babarin Allah Madinah surat Yasin kanu bakal datang pan kurang bakal dibahas ya Allah ya Rabbi ngahudangkeun nu geus leuwih babari tibatan nu encan apa nu encan geus siap baheula contona diayakeun atuh komo ngahudangkeun nu geus aya mah ke ditangtangan ku Gusti Allah eta mah iman hese teh mah kadinya mah nya na ieu Kristen ge ngomongna doang cek nyana nanti kita dibangun lah bohong mun nyana percaya urang bakal dihisab moal ge nyana ingkar ka Kangjeng Nabi nyana ingkar ka Kangjeng Nabi tak percaya nu mantak nyana mah hirup teh cuman ku ari doang adapun nyana ngomong engke bakal diukan bohong kamu plase tama urang mah ku ari iman bakal dihudangkeun dina mantak urang daek ngaji mantak urang daek udang tipe tingkih doang eta teh ku iman ka Allah masyaallah mantak daek berkorban jang masjid jang majelis taklim jang pondok pesantren eta teh iman lamun teh iman ya moal ya budak nyeun pondok ge karunya amat ya aing boga ye sugan belah geus tah simpenan jaga di akhirat iman berarti kan Masya Allah
Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mate hese ku Gusti dibere iman, dibere hidayah, tinggal urang kuari ngarumat iman urang jeung hidayah urang supaya urang kabehan ieu iman datang ka akhir hayat urang. Husnul khotimah ketika urang maut maca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jamaah kaum muslimin